Coy, aing heran ka maneh. Heran naon atunya sih? Aing nempuh HP maneh. Eueuh ting kontak awean hiji ge. Aduh, mana asa teu apal ting aing. Naon kitu? Je, pan nelpon si sama mah lebih murah. Lain kitu belegu. Ah. Woi, tukang beli barang itu Kandi. Woi, Kandi. Mana reka mana? Eta kadia aya toko murah. Di mana tokona? Yo. Eta di dia marura. Harga jaket bayangkeun cuman goceng. Celana dalam 10.000 dua. Baju 5.000-an. Emang ngaran tokona naon kitu maneh? Laundry. Ari mana eta mah tempat cuci baju goblok. Ari marane geus seukeun. Ah, ieu tukang liah badak geus seukeun. Can. Ah, parah tukang liah badak geus seukeun jumreh. Ah, bener deui sia leungit paling beneran. Aing leungit walu. Wah, ini tukang lihat badak. Kata dia tadi. Ya Allah, HP kentang. Dua, tilo. Ngomong tuh goblok sih teh. Itu tukang lihat. Itu nak kaleumpang. Keren.